Terus ada daftar ke swasta kumaha kan? Ya saru awe model daftar ke negeri wah bedana gitu-gitu kene. Mun teu salah mah ayeuna teh ka nanti istilah nanti ieu nanti PPDB nya istilah nanti. PPDB? Oh, anu pelajaran sejarah teh ya? Eta mah PSPB atau sejarah mah. Atau ada PPDB naon kan? PPDB teh. Iya program ayeuna lamun si murid daftar teh ngaranna PPDB gitu. Oh, penerimaan susuratan kendaraan. Susunatan kendaraan PPKB atuh nyi. Nah, kan PPKB. Iya lah PPDB teh namanya. Info tadi tuh PPDB teh nanti salah mah. Oh iya, PPDB teh penerimaan peserta didik baru. Tah eta. Lain penerimaan murid baru? Nya sarua keneh peserta didik yang murid teh keneh. Ya beda atuh Kang. Ari didik jeung murid mah. Sarua keneh nyi, kapan tinggal gak geus ngejaan. Ya. Istilah murid teh loba nyi, murid teh loba aya siswa, aya murid, aya anak didik. Eta teh murid-murid keneh. Atuh ari kitu mah kudu ngaranna oge penerimaan murid baru. Heeh sarua keneh nyi. Anak didik teh murid. Lain anak si didik masih ebah. Jadi si Eba, anak didik Eba tadi maksudnya itu murid nih, murid. Jadi si anak didik teh murid atau siswa gitu. Oh, geus ganti? Nah, lu ganti. Eta anak si didik eta. Nah, geuning teu bejanya kaminya geus ganti ngaranna. Kunaon teu ngabejakannya? Nah, jadi ngiti hari gantina kan? Atulah. Nah, teu beja-bejanya. Terus engke lamun sakolana di swasta jadina kumaha kan? Ya, tentu kumaha biasa kitu sakola mah sarua nya. Aya sakola mah bebas nih, di mana-mana ge, ek swasta, ek negeri, terserah. Dan yang penting mah diajarna budakna diajarna. Yang penting mah diajar sangkan jadi jelema pinter. Oh, atuh meureun kamari oge nanya anu didatangan ku si Ijem. Jelema pinter berarti sakolana jurusan kaluaran ti swasta nya Kang? Jelema pinter saha? Saha nya? Eta, kamari kan si Ijem indit ka ditunya Kang, ka jelema pinter. Kan eta teh segala apa? Berarti urang eta jurusan swasta. Eta mah dukun atuh nyi, jelema pinter. Eta maksudna jelema pinter lah teh dukun. Jelema pinter teh anu jelema pinter lah gitu. Heeh, kan eta ogenan pinter Kang, segala bisa. Heeh, maksudna lain jelema pinter dukun. Eta mah dukun. Batak disebut jelema pinter teh baru datangna ka dukun. Pinter teh maksudna apal. Jadi sagala sesuatu teh apa, ilmu ieu apa gitu pinter teh. Heeh, eta gen kitu Kang, kamari ogenan si Ijen sagala anu ditanyakeunana, kapangih ku eta mah apalin sagala naon ogenan. Yahueun, Eta mah dukun nyi, dukun mah baledogan eta mah. da asa teu malih dogan. Itu mah masuk baledogan teh. Asal-asalan lah gitu, nanti untung-untungan. Dukun mah lain pinter gitu. Nah bener Kang kabeh. Kebeneran nyi eta mah. Jadi kana dukun dia mah. Ya cek kumaha nya. Terus eta si dukun eta sakolana di mananya Kang? Atuh nah makanya nanyakeun ka Akang. Anu kita buat sekolah buat henteu atuh nyi. Ami ieu roh. Adi sugan eta keluaran swasta.